Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu wal barakatuh ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummati ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi. Faslun fi bayani jami'i ma wajaba bihil imanu wal barahinid dalati ala haqiqatil iman. Faslun ari ieu eta hiji pasal. Fi bayani jami'i ma dina mertelakeun sadayana perkara wajaba wajib bihi kana ma naon al imanu ngimankeun wal barohini sareng mertelakeun pirang-pirang dalil pirang-pirang argumentasi adalati anu nuduhkeun ala haqiqatil imani kana hakikatna iman kana esensina iman. Arkanul imani ari pirang-pirang rukun iman sittatun eta aya genep. Fa idhofatul arkani mangka ari idopat lafad arkan idopat arkanul iman min idhofatil muta'allaqi eta tetep tina idopatna muta'allaq bi fathil lami kalawan dibaca fathah lamna ilal muta'alliqi kana muta'alliq anu nyantel dikasiha kalawan dikasrohkeun lamna. Aya jami umma tegesna ari sadayana perkara wajaba wajib naon al imanu ngimankeun bihi kana emma wal barohinu jeung pirang-pirang argumentasi adalatu anu nuduhkeun ala haqiqatil imani kana hakikatna iman sittatun eta aya genep. Li annal imana karena sayaktosna iman alladzi anu huwa ari alladzi atasdiku eta ngabenerkeun alqalbiyu anu bangsa hate ya ta'alaku ngahubung bimaknan kana makna ya tamassaku anu berpegang teguh qalbu hate atau si jalma bidzalika kana itu makna. Fal imanu mangka ari definisi iman lugotan menurut lugoh menurut bahasa menurut etimologi mutlaqut tasdiki eta mutlakna ngabenerkeun sawaun eta sami bae kana ari kabuktosanana iman bima kana perkara jaa datang bihi sartana ma saha annabiyu kangjeng nabi au bigoirihi atawa kana salianti maja abihin nabiyu. Jadi iman cek lugoh mah bisa ngabenerkeun ka kangjeng nabi atawa kanu sejena. Darana ge cek lugoh cek bahasa. Wasar'an jeung menurut syariat atas diku eta ngabenerkeun bijami ima kana sadayana perkara jaa parantos sumping bihi sartana ma saha nabiyu kangjeng nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mimma nyatana perkara ulima parantos di uningakeun itu ma minad dini tina agama bidzarurati kalawan nemrak la mutlaqon henteu mutlak. Wa makna tasdiki jeung ari makna tasdik huwa eta ari itu tasdik haditsun nafsi eta obrolan diri, obrolan jiwa atau kereteg hate bisa gitu. Atabiu anu nuturkeun lil jazmi kana ngajazmkeun kana ngretegkeun kana mastikeun kana mengkuhkeun sawaun eta sami bae kana ari kabuktosan naon al jazmu mengkuhkeuna andalilin eta tetep karena aya dalil wayu sama sareng dinamian itu al jazmu andalil ma'rifatan ku ma'rifah aw antaklidin atawa mengkuhkeun karena nuturkeun karena taklid
Wa makna haditsin nafsi jeung ari maknana haditsun nafsi obrolan hate atawa perkara anu terbesit dina hate tiasa antakula eta yen ngucap naon tilka nafsu itu hate ail qalbu tegasna hate raditu bima jaa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana qaul anu neme al qalbu raditu ridho abdi bima kana perkara jaa parantos sumping bihi sartana itu mak saha nabiyyu kangjeng nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam gurratun ari eta hiji pembukaan marotibul imani ari pirang-pirang martabat iman hamsatun eta aya 5 jadi 5 level iman. Awaluha ari nu kahiji tina itu hamzah imanu taklidin eta iman taklid. Wa sareng ari itu iman taklid al jazmu eta mengkuhkeun bi qaulil ghairi kana cariosan batur min ghairi ayya ripa kalawan tanpa yen terang si jalma dalilan kana dalil. Wahwa sareng ari itu iman taklid wahwa sareng ari itu taklid yasihu eta sah naon imanuhu imanna itu taklid atau si muqallid jalma anu taklid mal isyani sartana maksiat berdosa bitarkihi kusabab tinggalna si muqallid jalma anu taklid annadro kana berpikir ail istidlala tegesna kana nyuprih dalil neangan dalil ingkana upami kabuktosan itu si jalma anu taklid alias muqallid dea qadiron eta anu kawasa ala dalili kana ngadalilan. Faniha ari anu kaduana tina itu khamsah imanu ilmin eta iman ilmu wahwa sareng ari itu iman ilmu ma'rifatul aqaidi eta mengetahui kana pirang-pirang akidah biadilatiha kalawan pirang-pirang dalilna itu aqaid. Wa hadza sareng ari imanu ilmin min ilmi yakini eta tetep tina ilmu yakin. Wakilal kismaini sareng ari anu dua bagian sohibuhuma eta ari pemilikna itu kismain alias jalma anu iman teh iman taklid jeung iman ilmu mahjubun eta anu dihalangan andatillahi tina mengetahui kana dat Allah taala mahalur Allah. Thalithuha ari anu katilu tina itu khamsah imanu iyanin eta iman iyan ari iyan teh kan observasi muncul bahasa ayeuna mah gitu jadi melalui berpikir jadi mencolong itu ningali. Wahwa sareng ari itu imanu iyan ma'rifatullahi eta mengenal ka Allah bi muraqabatil qalbi ku muraqabahna hate ningalina hate mencerongna hate atau ngobservna hate pala yagibu mangka teu samar saharobuhu pangerana itu jalma alias Allah teh an khotiriha tina pikirana itu muraqabah torpata ainin kalawan saujung panon oge bal haibatuhu balik ta'ari keagunganana Allah daiman eta anu langgeng fi qalbihi dina hatena si jalma kana kaanahu kaya sanyana si jalma yaro eta ningali itu si jalma hu ka Allah wahwa jeung ari itu imanu iyan maqamul muraqabati eta maqam muraqabah wa yusama jeung dinamian itu imanu iyan ainal yakini kunami iman ainul yakin datiahna keyakinan. Robi uha ari anu kaopatna tina itu khamsah imanu hakin eta iman hak iman sanyatana iman. Wa sareng ari itu iman hak ru'yatullahi eta ningali ka Allah taala mahlur Allah biqalbihi ku manahna si jalma. Wa sareng ari itu imanu hak makna qaulihim eta makna cariosanana para ulama
al arifu yara rabbahu fi kulli syai'in tegasna kaul anu neme. Al arifu ari jalmi anu tos kenal sareng Allah yara eta ningali itu al arif rabbahu ka pangeranna arif fi kulli syai'in dina saban-saban perkara. Wa sareng ari itu imanu haq maqamul musyahadati eta maqam musyahadah wa yusama jeung dinamian itu maqam musyahadah haqqul yakini ku iman haqqul yakin wa sahibuhu mana nya wa sahibuhu sareng ari pemilikna itu iman haqqul yakin atau iman hak mahjubun eta anu dihalangan anil hawadisi ti pirang-pirang makhluk. Ari hadis hawadis teh kan jama hadis. Ari hadis teh mun dina istilah teologi mah istilah akidah sesuatu anu aya tur memiliki permulaan. Jadi aya mimitina disebut teh hadis ngan di lempengna mah hawadis teh makhluk gitu. Wa khamisuha jeung ari anu kalimana tina itu khamsah imanu hakikatin eta iman hakikat. Wa sareng ari itu imanu hakikat alfana'u eta pana ruksak billahi ku sabab Allah wasukru jeung mabuk bihubbihi ku sabab cinta ka Allah. Palayas hadu mangka teu nyaksi si jalma illa iyahu kecuali ka Allah. Kaman sapertikeun jalma goriko titeulem itu man bi bahrin di lautan. Walam yaro barina teu ningali itu si man lahu karena itu bahron sahilan kana pantai. Wal wajibu sareng ari anu wajib ala sahsi ka seseorang ahadul kismaini eta salah sahiji tina anu dua bagian al awalaini anu awal dua. Jadi anu wajib keur urang mah ngusahakeun iman taklid jeung iman ilmu da eta anu bisa diusahakeun mah. Wa masalah satu jeung anapun ari nu tilu nomor 345 al akhiru anu sejen faulumun mangka eta pirang-pirang ilmu robbaniyatun anu bangsa ketuhanan ya khussu anu ngahususkeun Allah biha kana itu ulum robbaniyah man ka jalma yasau kersa Allah ka itu man min ibadihi ti pirang-pirang hambana Allah. Jadi nomor 345 mah eta mah geus iman hakikat. Jadi teu bisa urang hayang-hayangan, teu bisa mung-mungan eta mah padahal ti Gusti Allah. Ahaduha ari anu salah sahijina tina itu sittah ya kembali deui kana rukun iman. Antuk mina eta yen ngimankeun anjeun billahi ka Gusti Allah. Bi anta taqidah ku secara yen nekadkeun anjeun ala tafsili kalawan rinci annallaha kana saektosna Gusti Allah taala mahlur Allah maujudun eta anu aya qadimun tur anu heubeul maknana heubeul teh teu aya mimitina bakin tur anu tetep anu langgeng tungtungna mukhalifun tur anu ngabedaan lil hawadisi kana pirang-pirang perkara anu anyar alias makhluk teh mustagnin tur anu teu butuh atawa ngalap sugih an kulli syai'in tina saban-saban perkara. Wahidun anu maha esa, maha sahiji, qadirun tur anu maha kawasa, muridun tur anu maha kersa, alimun tur anu maha uninga, samiun tur anu maha nguping, basirun tur anu maha ningali, mutakalimun tur anu maha ngadau. Wa alal ijmali jeung kalawan terperinci, kalawan ijmal global. Annallaha kana sayaktosna Gusti Allah, annalillahi kana sayaktosna eta tetep wungkul milik Allah kamalatun ari kamalatin ari pirang-pirang kesampurnaan latatanaha anu teu aya ujungna itu kamalat wa lam sareng kedah uninga anjeun mana annal maujudati kana sayaktosna pirang-pirang perkara anu aya binisbati kalawan dihubungkeun lil istigna'i kana teu butuh kana ngalap sugih anil mahali tina tempat wal mukhassisi jeung anu nangtukeun anu ngayakeun wa adamihi jeung eueuhna itu istigna. Jadi lamun ditingali
tina segi butuh kana tempat jeung kanu ngayakeunna tah perkara nu aya teh arbaatun eta aya 4. Alawalu ari nu kahijina ma eta zat layap takiru teu butuh ma lahuma kana itu mahal jeung mohosis ma'an sartana babarengan. Nu kahiji mah teu butuh mahal teu butuh mohosis. Wa huwa jeung ari itu ma zatullahi eta zat Allah. Atsani ari nu kaduana aksuhu eta sabalikna itu ma layap takiru lahuma berarti perkara nu butuh kana dua-duana. Wa huwa sareng ari itu tsani sifatul hawadithi eta pirang-pirang sifat makhluk. Atalithu ari nu katiluna ma eta sifat eta sesuatu yakumu anu jumeneng itu ma bimahalin kana tempat dunal mukhosisi kalawan teu butuh kana kanu ngayakeun. Wa jeung ari itu ma yakumu bimahalin dunal mukhosisi sifatul bari eta sifat Allah. Ai illadzi tegasna sifat ayyalladzi tegasna zat yakhluqu nyiptakeun itu alladzi al khalqa ka makhluk wa yudhiru jeung ngadohirkeun itu alladzi hum ka itu khalqa minal adami tina asalna eueuh. Arabi wa ari nu kaopatna aksuhu eta sabalikna itu mayakumu bimahalin dunal mukhasisi wa wa jeung ari itu robi zatul makhlukina eta datna makhluk kabeh. Faidatun ari eta hiji faidah. Man ari sasajalma taroka ninggalkeun itu man eta ninggalkeun itu man arba'a kalimatin kana 4 pirang-pirang kalimat. Kamula mangka sampurna non imanuhu imana si man. Aina tegesna kana lapad aina di mana? Wa kaifa jeung lapad kaifa, kumaha wa mata jeung lapad mata, iraha wa kam jeung lapad kam. Sabaraha. Fa in qala mangka lamun nyarios laka ka anjeun saqailun jalma nu nyarios, aina Allah? Di mana Allah? Pajawabuhu mangka ari jawabna itu qaul laisa fi makanin wala yamurru alaihi zaman eta qaul anu neme tajawabna teh kieu laisa henteu aya Allah fi makanin eta tetep di hiji tempat wala yamurru jeung teu ngaliwat alaihi ka Allah naon zamanun zaman naon pangna kitu sabab Allah mah lain materi. Ari materi kan teu terikat waktu, teu terikat tempat gitu. Lain materi Allah mah. Berarti teu terikat waktu jeung teu terikat tempat. Beda deui jeung urang dat urang mah kan materi jadi terikat waktu jeung tempat. Mentak Allah mah sabalikna teu terikat waktu, teu terikat tempat. Wa in qala sareng upami nyari yos laka ka anjeun jalma laka kanjeun kaifa Allahu faqul kana pertanyaan nu neme kumaha Allah faqul mangka kudu ngucapkeun anjeun laisa kamitsli sayun kana ucapan anu neme laisa henteu teu aya kamitslihi eta tetep misilun Allah naon sayun hiji perkara oge. Jadi lamun aya nu nanya kaifiat Allah bejakeun we Allah mah nu nyarupaan hiji oge gitu. Jadi tatkala aya ngreuteg dina hate beja eta teh berarti lain Allah gitu. Wa in qala samupami ngobrol si jalma ka anjeun mata Allah iraha Allah faqul maka kudu ngucapkeun anjeun lahu ka itu si qail awalun ari Allah eta anu kahiji bila betida kalawan tanpa aya mimitina wa akhirun jeung anu akhir bilantiha kalawan tanpa aya tungtungna. Wa in qala jeung lamun nanya lah ka anjeun saqailun jalma anu ngobrol kamillah sabaraha Allah faqul mangka kudu ngucapkeun anjeun lahu ka itu si qail wahidun ari Allah eta anu sahiji la min kilatin lain tina karena saeutik lain karena saeutik. Jadi la min kilatin teh ieu teh nekenkeun nguatan bahwa Allah mah henteu bimbilangan gitu. Kul huwallahu ahad. Kul ucapkeun ku anjeun huwallahu ari Gusti Allah ahadun eta anu maha esa. Wa tsaniha jeung ari anu kaduana tina itu sitah antu mina eta yang ngimankeun anjeun bimalaikatihi ka pirang-pirang malaikat Allah. Bianta takida ku secara nekadkeun anjeun annaum kana saeueusna malaikat ajzamun eta pirang-pirang jisim nuroniyatun anu bangsa cahaya. Jadi materi anu malaikat teh materi kan materina bersifat cahaya gitu. Latifatun anu lembut laisu nu lain itu malaikat
dzukuron eta lalaki wala unatsan jeung lain awewe wala hunatsa jeung lain anu berkelamin ganda wala aba nu teu aya bapa lahum eta tetep pikeun itu malaikat wala umma jeung teu aya ibu lahum eta tetep pikeun itu malaikat. Sadikuna anu balander kabeh itu malaikat pima dina perkara baru geus ngabejakeun itu malaikat bikan amma anillahi ti Gusti Allah taala malur Allah layakuluna tara taruang itu malaikat wala yasrobuna jeung tara areueut itu malaikat wala yatanakahuna jeung tara nikah itu malaikat wala yatawaladuna jeung tara berkembang biak itu malaikat wala yatanamuna jeung tara karulem itu malaikat wala tuktabu jeung dicatet naon amaluhum pirang-pirang amalna malaikat li annahum karna saeutosna malaikat alkutabu eta makhluk anu tukang nuliskeun wala yuhasabuna jeung tara dihisab malaikat li annahum karna saeutosna wala yuhasabuna jeung moal dihisab itu malaikat li annahum karna saeutosna malaikat alhusabu eta makhluk anu tukang ngahisab wala tuzanu jeung moal timbang non amaluhum pirang-pirang amalna malaikat ya naum karna saeutosna malaikat la sayyi'ata eta teu aya anu awan lahum eta tetep pikeun itu malaikat kagorengan itu wa yusaruna jeung bakal dikumpulkeun itu malaikat mal jinni sartana jin wal insi jeung manusia yaspauna bakal nyapatan malaikat pi usoti bani adama ka anu maksiat ti bani adam wa yaro jeung bakal ningali hum ka itu malaikat sal mukminuna jalma-jalma anu iman fil jannati di surga wa yadkhuluna jeung bakal lalebet itu malaikat al jannata ka surga wa yatanawaluna jeung bakal ngaraih itu malaikat anikmata kana nikmat fiha di jannah bima kalawan perkara sangersakeun sa Allah Gusti Allah kana itu mah lakin qala tetapi nanya arios Ahmadu As-Suhaimi Ahmad As-Suhaimi wajaa an mujahidin ilaih kana qaul anu neme wajaa sareng parantos sumping an mujahidin katampiti mujahid non ma perkara iyak tadi nuduhkeun itu ma annahum kana saeutosna malaikat layak kuluna eta teu taruang malaikat moal taruang itu malaikat pihak di jannah wala yasrobuna jeung moal eueut itu malaikat wala yankihuna jeung moal nikah itu malaikat di jannah teh annahum kana saeutosna malaikat yakununa eta bakal kabuktosan itu malaikat kama eta tetep sapertoskeun keadaan kanu parantos bukti itu malaikat di dunia eta tetep keur aya di dunia wa ada jeung ari kaul yak tadi eta ngadorong eta nuduhkeun ieu kaul annal huro kana saeutosna bidadari wal wildana jeung wildan kadalika eta tetep sapertoskeun itu malaikat intaha parantos beres kaul Ahmad Suhaimi. Wayamutuna sareng bakal marawat malaikat binafkhati kalawan tiupan al-ula anu kahiji illa hamalatal arsi kecuali malaikat anu mangul ars warusa al-arba'ah jeung pirang-pirang pemimpin malaikat anu opat painahum karena saeutosna itu hamalatul arsi jeung ruusal arba'ah ba'daha eta yamutuna eta bakal marawat itu madkurin hamalatul arsy jeung ruusal arba'ah ba'daha eta tetep dina sabadana itu nafkhatul ula amma qablaha napun dina samemehna itu nafkhatul ula pala yamutu maka maut saadun salah saurang minhum ti itu madkurin hamalatul arsy ruusal arba'ah fayajibu mangka wajib naon alimanu ngimankeun bi annahum kana saeutosna malaikat baliguna eta anu tepi kabeh pil kathroti dina lobana ila haddin kana batasan la ya'lamu anu teu ningaeun hu kana itu had illallahu angin sa Gusti Allah taala malur Allah alal ijmali kalawan tetepan kalau anu ijmal anu global illa man kecuali jalmi waroda parantos sumping non ta'inuhu nang tukeun ka itu man bismihi kalawan jenengan itu man al mahsusi anu ditangtoskeun aw nau'ihi atawa jenisna warnana itu man pajibu mangka wajib naon al imanu ngimankeun bihim ka itu malaikat tafsilan kalawan rinci jadi teu kudu apa kabeh ngaran malaikat kecuali malaikat-malaikat anu geus naon anu geus
geus datang riwayat anu nyebutkeun ngaran-ngaranna sapertikeun malaikat nu 10 tah eta mah wajib naon salian ti iman teh wajib terang gitu. Palawalu mangkari nu kahiji ka Jibril la eta tetep sapertoskeun malaikat Jibril wa Mikail jeung sapertoskeun malaikat Mikail wa Israfil jeung Israfil wa Ijoil jeung Ijoil wa Munkar jeung wa Nakir sareng Munkar Nakir wa Ridwan jeung Ridwan wa Malik jeung Malik wa Raqib jeung Raqib wa ati dua rumanin jeung ruman wa tsani sareng anu kaduana kamalatul arsi sapertikeun anu mangul aras wal hafadoti jeung malaikat hafadoh wal katabah jeung malaikat katabah anu tukang nuliskeun. Qala parantos nyarios saha Ahmadu al-Qalyubi Ahmad al-Qalyubi wa'lam anna Jibrila ilaih kana cariosan anu neme. Wa'lam sareng kedah uninga anjeun anna Jibrila kana saeutosna malaikat Jibril alaihi salam afdhalul malaikati eta anu pangutama-utamana ti para malaikat mutlaqon kalawan mutlak. Hatta min Israfil malah dibandingkeun jeung malaikat Israfil alal asohi bari tetep netepan kaul anu langkung sahih. Qala parantos nyarios Al Jalalu As-Suyutiyu Imam Jalaluddin As-Suyuti ieu masih kene kaul Qalyubi wa annahu yahduru ilaih kana cariosan anu neme wa annahu jeung saeutosna malaikat yahduru hadir itu malaikat maut takman kana mautna jalma ya mutu maut itu man alal wudu'i bana tetep gaduheun wudu. Qala nyarios sabadum sapalihna ulama wa afdalul malaikati jeung ari nu pang utamana malaikat kela ulangi deui tina wa annahu ieu teh kana Jibril jiga teh wa annahu jeung saeutosna Jibril ya duru eta hadir itu Jibril mautaman kana mautna jalma ia mutu maut itu man alal wudu'i bana tetep netepan atas wudu gaduheun wudu. Qala nyarios sabadum sapalihna ulama wa afdalul malaikati jeung ari anu pangutama-utamana ti malaikat Jibrilu eta Jibril tsumma Israfilu sajengna Israfil wakila jeung dicarioskeun aksuhu naon aksuhu sabalikna itu kaul jadi Israfil tuluy Jibril tsumma Mikailu sajengna Mikail tsumma malakul mauti sajengna malaikat maut wa qala sang nyarios Al Fakhru Ar-Razi Imam Fakhruddin Ar-Razi afdalul malaikati ilaih kana cariosan anu neme afdalul malaikati ari anu pangutamana ti malaikat mutlaqon kalawan mutlak amalatul arsi eta malaikat anu nanggung kana aras wal hafiduna jeung malaikat anu ngajaga bihi kana aras tsumma Jibrilu sajengna Jibril tsumma Israfilu sajengna Israfil tsumma Mikailu sajengna Mikail tsumma malakul mauti sajengna malaikat maut tsumma malaikatul jannati sajengna malaikat surga pamalaikatun nari teras malaikat neraka. Tsummal muwakiluna sajengna malaikat anu ngawakilan kabeh bi auladi adama ka pirang-pirang anak Adam malaikat anu ngawakili manusia. Tsummal muwakiluna sareng malaikat anu ngawakilan bi atrofil alami ka pirang-pirang tempat ieu alam ujung alam intina mah tiap juru alam teh kan aya malaikatan gitu ek di sungai ek di darat di laut di angkasa. Wa qala sareng parantos nyarios Al-Ghazali Imam Al-Ghazali rahimahullah aqrabul ibadi ilallahi taala ilaih kana cariosan anu neme aqrabul ibadi ari anu pangcaket-caketna ti hamba ti pirang-pirang hamba Allah ilallahi ka Gusti Allah taala malur Allah wa alahum jeung anu pangluhur-luhurna itu ibad naonana darajatna Israfilu eta malaikat Israfil tsumma baqiyatul malaikati salajengna sasesana malaikat tsummal anbiya'u salajengna para nabi tsummal ulama'u salajengna para ulama al amiluna anu beramal kabeh tsumma salatinu tuluy pirang-pirang sultan para pemimpin al adiluna anu aradil kabeh tsumma sholihuna salajengna pirang-pirang jamaah anu soleh intaha parantos beres kaul Imam Al-Ghazali. Wa anta sareng ari anjeun khabirun eta anu waspada eta anu naon eta anu terang
anu tos dipasihan kabar bi annahu kana saektosna kalakuan layal zamu temisti minal qurbi tina deket naon atafdilu kautamaan fal wajhu mangka ari sudut pandangna takdimu Jibrila eta mayunkeun Jibril ala Israfila manderikeun ka malaikat Israfil intaha parantos beres naon qaulul qalyubi hararese aran teh naon qaulul qalyubi qaul Imam Al-Qalyubi. Jadi temisti pedah kena malaikat Israfil lebih deket jadi utama gitu. Bisa wae deket tetapi nu utama mah sa Kangjeng Nabi Muhammad atau malaikat Jibril gitu. Wa thalithuha an tu'mina bi kutubihi wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kakirangan kalepatan hapunten anu kasun hadanallahu wa yakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.